Baik tinggalin mobil wae tadi kieu nongkrong teh. Betul kumaha deui atuh? Teu ngarokok-rokok acan. Meureun udah tuh, bukan duit teh sia na kantong. Buka aing melia. Jangan terang susah. Jadi orang mah jangan sombong. Belum Tadi ngalikeun mobil tadi tadi atuh ngalikeun duit. Nang usaha aing teh sia teh. Nang di mana sia duit Nang ngundur sampe. Tadi lumayan nih. Menanan ya. We rokok hiji, sana kana jajanankeun geus gitu aing nungguan di dia aing. Siap. Aing mah bat memang sidenya. Siap. Oke. Mobil tinggalikeun siap tuh. Ya buru-buru kan. Lumayan. Cepetan dulu. Sembilan aing. Lila jelema kemana jelema tuh tadi ke warung teh. Soalkeun ini. Doang oge mending lidah najis teh aing ada goan tadi. Burung geus mir aing asem beunang rokok aing tadi mana? Mana? Ini kan anak. Ya rokokna pan. Aing ditanya sabungkus, tadi tanya sabungkus. Menanan ya. We rokok hiji. Teh hiji teh sabungkus lain sabatang ari sia. Sugan aing sabatang. Aing meuli we sabatang jalanna cek atuh sakitu. Ari sia. Eta ngocik-ngocok penting sakitu. Iya doang. Iya, malah mahal di warungna nama. tapi bohong. Ieu aing. Umroh teh geus naon warung lagi nih. Aing sudah kumaha nya rokok. Emang teh mah geus biar asem ente cager ku rokok sabatang oge. Jangan Join deh. Join atuh aing menta. Oh, siap lah. Gak kenyat mah lumayan lah. Mun cuma rada stres. Mau tuh ngasan rokokna. Anu beakeun. Sia mah kedengeun-dengeun kene aing ngarokok. Berarti ya? Hayang ngerokok tadi ge, dan hayang mungkin sebenarnya mah hayang rokok ini. Tadi saya meuli sabungkus atau rokokna? Di warungna. Pembohong, kau pembohong. Sabatang deui. Biar nih siapa make. Sangat tinggal di mobil ge nama Bang. Biar dah yang lagi lah. Ya gara rokok mengan sabatang coba biar aing asam kene. Ada ini sama. Iya. Maghrib. Dari mana? Baiknya. Ayo balik sih. Ya, Sok Mas. Ayo. Lumayan siapa pengulangan tadi banyak cepat kalau nama lumayan yang suka bayar duit